Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun kana hancang ngalugat matan kitab Sapina bagian pasal surutul qudwati. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutul qudwati ari pirang-pirang syarat ngamakmum atau anut. Ahada asyara eta aya 11. Ala ya'lama tegasna yen teu nyahosi makmum butlana sholati imamihi kana batal salat imam nasi makmum bihadasin kusabab hadas au goirihi atawa lianti hadas. Wa alaya taqida jeung yen teu nekadkeun si makmum wujuba qodaiha kana wajib qodona salat alaika si imam. Wa alaya kuna jeung yen teu bukti si imam teh makmuman eta anu ngamakmum wala ummian jeung ulah anu bodo. Wa alaya taqodama jeung yen ulah miheulaan si makmum alaihi kasih imam fil wakti dina tempat cicingna. Wa ala ya'lama jeung yen nyaho si makmum intiqolati imamihi kana pundah-pindah tempat imam nasi makmum. Wa ayaztami'a jeung yen narima kumpul makmum jeung imam pi masjidin di hiji masjid au fi salasi mi'ati diroin atawa 300 siku takriban kira-kirana atau kurang leuwihna. Wa ayan wiya jeung yen nganiatan si makmum al qudwata kana ngamakmum atawa kana anut awil jamaata atawa niat berjamaah. Wa ayat tawaqqofa jeung yen silih akuran naonat musolati imamihi runtuyan salat makmum jeung imam. Wa ala yukhalifa jeung yen ulah nyulayaan si makmum hukasi imam fi sunatin dina sunat pahisatin anu goreng. Al mukhalafatu naon al mukhalafatu nyulayaanana. Wa ayyutabi'ahu jeung yen nuturkeun si makmum hukasi imam. Sakitu wae wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.